Jurelat cilung jaka cece si kipas pedang ngajurelat rek ngabinasakeun Nyai Manik anu geus moal bisa ngalawan da puguh masih ngagoler can bisa ngoneal hudang tapi samemeh panarajang tepi kana sasaran harita ngadadak aya cirim anu ngajurelat langsung narajang ka jaka cece si kipas pedang puguh we jaka cece jadi kageteun kapaksa harita kudu nyingkahan eta anu ngabayakeun pikeun dirina celat yuk celat kacilung jaka cece luncat ka tukang nyingkahan panarajang anu datang jirim anu narajang ka jaka cece si kipas pedang mancu dina tangtunganana tetela kiraga baya geuningan anu maju narajang teh kiraga baya musirkeun paneuteup ka jaka cece si kipas pedang betus nyarita si lain montong coba-coba rek binasakeun si Manik murid dewek sa jaka cece ulah ajar sia blok montong ngerasa geus menang angin peda geus bisa ngarubuhkeun si Manik murid dewek mun si lain mampu rubuhkeun dewek sia jaka cece aduh jadi mau ngebelain murid ya. Ya udah Ege kalahin segera Ege harus segera hadapi kamu Regabaya. Kok kamu gitu sih tinta ye ngebantuin murid yang salah tahu Ege kagak takut ya kagak takut Ege ngapain takut sama Allah ya sok kalau memang lo mampu buktiin untuk ngerubuhin Ege Regabaya Ege sanggup kalahin kami swear jurelat cilung gedeg Oman Suroman datang terus nangtung di gigireun jaka cece si kipas pedang kiraga baya ngabagikeun paneuteup ka Oman Suroman jeung jaka cece si kipas pedang terus nyarita si lain duaan montong maju saurang-saurang sia Oman jaka cece sakalian babarengan huruf dewek sakuduaan robohkeun dewek sia mun bener mah selain duaan boga kemampuan ilmu silat anu hebat deui sia ku dewek bakal dibuktikeun sanajan selain duaan maju ngahorop ka dewek bisa dipastikeun selain duaan anu bakal dirubuhkeun ku dewek coba ari web suruh web teh sanggup neruskeun tarung kumaha mun di huruf kuduaan mah rek angkat tangan ayeuna mah kapak jadi dinya web narima kana kenyataan ngadasa sieun ari kudu ngayunan dua urang lawan mah nya kumaha hayang dahar jeung belum peda dijuk bipisan nah sia teh keumna karep kudu aya jeung kongora nah wah kumaha sia we sia juara budak bro si lain heula anu bakal dirubuhkeun ku dewek si Oman si tanah nyamung si budak si jejewirna ke sia jublek bro nah sia hayya jurelat cilung kiraga baya maju narajang ka Oman Suroman gancang Oman Suroman ngimbangan panarajang lawan jaka cece si kipas pedang milu ngabantu kiraga baya jadi di huruf kedua urang lawana anu pada ngagunakeun senjata sedengkeun kiraga baya mah lemor tanpa pakarang tang tuwe mun segelain kiraga baya mah bisa dipastikan bakal kawalahan datang panarajang kiraga baya rikat Oman Suroman ngakiwar ka gigir bari metakeun senjata palu gedena ngarah kana leungeun lawan anu rek kasupkeun panarajang korokaya kiraga baya ge rikat narik panarajangna temikeun mun leungeunna kudu kabeunangan ku gedoran senjata palu gede anu dilawan datang panarajang jaka cece si kipas pedang kipas anu muka rek ngarah kana beungeut lawan
dituturkeun ku sabetan pedang anu ngarah kana dada Ki Ragabaya. Tapi Ki Ragabaya tang tuwe lain lawan anu enteng. Harita Ki Ragabaya ngagajeng luncak kagigireun badan lawan, sok hiuk gajilang abupros. Datang Panarajang Palu Gede anu rek ngacagor sirahna Ki Ragabaya. Rika Ki Ragabaya cingkrak kagigir bari ngasupkeun tajongan kana ke kampung lawan. Kekemplong benang Oman Suroman ngageronahan ka nyeri bari ngadaligdeug mundur ka tukang sababara lengka. Datang Panarajang Jakacece. Senjata kipas anu nutup tungtungna rek notog kana dada lawan dituturkeun ku sabetan pedang anu ngarah kana beuheung lawan. Tapi Ki Ragabaya jago kolot anu geus asa ku pangalaman da puguh geus lila makalangan di dunia kejawaraan. Panarajang Jakacece si kipas pedang lain bae bisa disingkahan. Tapi Ki Ragabaya ningali aya celah lolongkrang kosong pikeun ngasupkeun Panarajangna. Sanggeusna nyingkahan Panarajang lawan, harita Ki Ragabaya ngasupkeun Panarajang leugeun ka tuhuna ngahantem dada lawan. Syuk apa buka jelang plos. Syuk Panarajang leungeun ka tuhu Ki Ragabaya ngahantem dada lawan. Aduh, sakit tau. Kok gitu sih? Tuh, jangan cancel aja. Aduh, sakit tau. Jakacece si kipas pedang ngageronahan ka nyeri bari ngabangki yang mundur ka tukang. Ki Ragabaya mancuh dina tangtunganana. Waktu Ki Ragabaya nyelang ngareret ka lebah nang bule, harita Ki Ragabaya jadi ngalanjut kaget ningali nang bule keur diuk sakapeung beunta. Sakapeung deui lelengutan. Ki Ragabaya teu bisa lila merhatikeun kaya nang bule. Anu jelas sanggeusna ningali nang bule bisa lilir, bisa hudang tina sarena, jelas manehna kudu bisa sagancangna ngarubuhkeun dua urang lawanna. Ki Ragabaya musirkeun perhatianna ka Oman Suroman jeung Jakacece si kipas pedang anu harita geus mancuhkeun di tangtunganana. Si lain duaan sanajan tarung ngagunakeun senjata, tapi tetep dewek anu bisa ngasupkeun Panarajang kanu dilawan mah. Anu mata gunakeun sakabeh kakuatan si lain duaan, mun masih kene sanggup nuskeun tarung. Si lain duaan sakulang arti oi, sanajan diketrukeun sakabeh pangarti, si lain duaan lain tandingan dewek Oman Jakacece si kiwe. Jakacece si kipas pedang lebih teu nyarita. Kamu teh jangan dulu nyombongkan diri Ki Ragabaya. Sebel sama si ini nih, si Ragabaya, si Juri Jarian. Ini Eke sama si Kang Oman Suroman, si ganteng kalem, masih mampu dong lanjutin pertarungan. Eke kagak ada istilah nyerah dalam pertarungan ini. Aslina sih Eke pasti bakal mampu lawan kamu Ragabaya. Sebentar lagi juga kamu roboh, begitu kan Kang Oman ya? Bah, kewe geus teh sanggup nuskeun tarung ahna iten teh kumaha mending keneh milih damai nya teu lawan lah satuju we ke dewek mah kieu. Bah, kieu suruh urang ajak sasalaman nya jeung kumaha kieu. Ih, kamu gimana sih Oman Suroman? Ngaco. Kagak nyambung lagi kamu mah. Eke kasar tahu. Bilang masih sanggup nurusin tarung, bukan mau ngajak damai. Gimana sih? Bikin ngeselin Eke aja. Kau man?
pertarungan lanjutin. Oman geus rek pok ngomong gancang di pihelaanku Tiragabaya. Si lain montong je terus ngobrol jeung si Jaka Cece si Oman. Ieu tarung can anggeus sagoblok. Awas si lain montong nyat sampai ka dewek. Moal nyambung seuing mah jawa budag. Anu pugu mah sagedeung deui si lain duaan ku dewek bakal dirubuhkeun si Oman Jaka Cece. Wah. Jadi ki web ge saduju mun urang damai gitu. Ya mending gitu Kang Web capek. Kudu terus tarung mah. Wah. Ubur-ubur ikan lele. Urang tuluan kudu akur. Pamikiran ke Web. Alah ada ceuk obat mah. Kumaha? Wah. Bongo sia kumaha wae sia gulajar. Anu pugu mah tanah sia yeuh parajang dewek Oman Suraman. Jurela cilung Tiragabaya miheulaan majuna raja. Nu jadi sasaran panarajangna nyata Oman Suroman. Harita lumangsung ditarung seperti tadi. Tiragabaya ngayonan dua orang lawan sekaligus. Tiragabaya leuwih ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Gancang supaya gancang bisa dirubuhkeun dua orang lawana. Kitu nate sabab ningali nang bule geus hudang tina sarena malah keur diuk bari merhatikeun kana lumangsungna kajadian. Panarajang Jaka Cece si kipas pedang kitu di panarajang Oman Suraman. Cacan aya nu bisa kenakan anggota badan lawan. Tiragabaya teu weleh bisa nyingkahan panarajang dua orang lawana. Sanggeus liwat sababaraha jurus harita Ki Ragabaya bisa ngukur jeung nebak tahapan ilmu silat Oman Suraman anu leuwih punjul tibatan Jaka Cece si kipas pedang. Akhirna Tiragabaya nangtukeun sikepna pikeun leuwih teu heula ngarubuhkeun Jaka Cece si kipas pedang. Dina hiji kasempatan anu hade harita Tiragabaya sanggeusna nyingkahan panarajangna terus nyingkahan panarajangna Jaka Cece harita Tiragabaya ningali aya celah lolong kerang kosong pikeun ngasupkeun runtuyan panarajangna. Senjata kipas anu mukarek ngepret beungeut anu dilawan sakiuk pedang rek nusuk kana beuheung. Kajuleng plos. Tiragabaya luncat ka gigireun badan lawan. Sameme Jaka Cece bisa nebak kana tindakan nu jadi lawan, harita runtuyan panarjang Tiragabaya ngahantem anggota badan lawan. Tumerapna ka Jaka Cece si kipas pedang harita badan ngacengkang leap ka tukang. Sakiuk tubruk tegas. Ega dirubuhin lawan, aduh gimana sih? Ega ngaridong, tinta ye. Jaka Cece ngagero nahan kan nyeri, bari ngajengkang oleh ka tukang, geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Cengkang, koleap kejebut. Jaka Cece si kipas pedang rubuh ngabebengkang maring lemah. Tiragabaya mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun kalebah Oman Suraman anu kerung bari merhatikeun Jaka Cece anu geus dirubuhkeun lawan. Si Jaka Cece ku dewek dirubuhkeun Oman. Kumaha? Hayang rujak hiris di mana hiris hayang rujak hiris lupa. Wah sia goblok kali tinggal si laing sakedeung deui anu bakal nubuhkeun ku dewek balan nu entok tah rujak hiris jeung baru nu entok asa teh nyambung
kurang jeger gelut cecenya mengejeng hayang balur entok si lain bakal sanasib jeung si Jaka Seuceut sekolah ajar mal dengi ku aing mah dah gitu sangu-sangu beureum janaon nu leres pan urang jeger gelut heula ieu teh jeung kana balado jeung kana sangu beureum sagarupa kayak gitu saga diri sakurang ajar si teh nyambung kurang teruskeun tarungna sia kumaha kieu web Gadung aduh badak si kewe dirubuhkeun tapi tetep urang tetep bakal damai kumaha kieu web ngaku karena kaunggalan Oman Suroman kumaha ya geus kumaha di kumade sogoblok ngesekeun cewek sing Oman giliran maneh anu bakal dirubuhkeun ku dewek sia tanah sakurang ajar lewat cilung Kiragabaya narajang deui pikeun ngarubuhkeun anu jelawan menang sababaraha geprakan mah Oman Suroman masih bisa ngabangun atawa ngimbangan anu jelawan tapi Kiragabaya anu boga karep hayang gancang ngarubuhkeun anu jelawan sabab mikiran kaya nang bule anu geus bisa hudang tina sarena harita Kiragabaya ngarang sakupan rajangna Oman Suroman sanajan ngagunakeun sakabeh kakuatan jeung kamampuan dirina da puguh lain talingan Kiragabaya antukna waktu panajang Oman Suroman dicingkahan ku anu jelawan harita Kiragabaya ngungkapkeun panajang balesan rangsakan panajang Kiragabaya geus teu bisa diimbangan ku anu jelawan ngajadikeun runtuyan panajang Kiragabaya ngahantem kana bagian anggota badan lawan celah sok roboh aing Oman Suroman kagerok nahan ka nyeri bari ngacengkang lem ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badanna cengkang koleap kedebut Oman Suroman syawara gunung haruman rubuh ngabebengkang maring lemah Kiragabaya mancuh dina tangtunganana nyelang ngareret kalebah tempat Nyai Manik anu jadi muridna katingali harita Nyai Manik geus bisa cengkat nangtung kakuatan daya tahan badan Nyai Manik memang geus kalahati harita geus teu malire kana kanyeri Nyai Manik kan cerak loncat mulu ka tempat Kiragabaya anu jadi guruna Nyai Manik nangtung teu jauh tina tempat Kiragabaya anu jadi guruna saterusna Nyai Manik nyarita si Oman jeung si Jaka Seuceut geus bisa dirubuhkeun geuning Ki Guru eta dua jalma teh ceuk Manik mah geus tong dibere diampun gara-gara manehna duaan tos kurang ajar sinang bule bisa lilir hudang sarena pikeun ngabinasakeunana keun wae lah Manik anu bakal merenan eta dua mangkeluk kitu tah Ki Guru dewe karti kana kayaan ilaing Manik ilaing ngarasa nyeri hate lantaran dirubuhkeun ku si Jaka Seuceut nya dewek muarek kahalangan ari ilaing boga karep hayang modaran si Oman jeung si Jaka Seuceut mah rek saheula nu dipodan ti heula Manik si Oman jawara budeu heula we dah anu kudu dibinasakeun mah Ki Guru ngesalakeun ngomong teu nyambung ka si wobalak teh engke si Jaka Seuceut moal wakal langsung diperenan tapi rek disiksa heula ngarah puaskan hatena kitu Ki Guru rek kumaha we kumaha si laing eta mah Manik dewek rek merhatikeun kayaan sinang bule ieu sakapeung peureum bari gigideug sakapeung deui beunta merhatikeun kana kajadian anu keur lumangsung sok podaan heula ta si Oman Nyai Manik
mesat pedangna terus ngagajelang muruka tempat rubuhna Oman Suroman anu harita can bisa ngonel hudang. Sangesna deukeut Nyai Manik harita nangtung digigireun Oman Suroman anu bari jeung nunyuk ku pedangna. Harita Nyai Manik terus cerita, deleh kumaneh Oman, ieu pedang aing sakedeng deui bakal nigas beheung maneh sia. Jawara budag, kawas maneh mending keneh paeh sia. Ukur ngaheurinan di dunya wungkul sia mah hirup oge. Maneh ayeuna geus moal bisa ngalawan sia. Jadi tarimakeun ku maneh. Akibat anu bakal kanapan dina waktu ayeuna. Oman Suroman rada meletet ningali ka Nyai Manik. Sirahna cengkat nangtu cengkat terus carita. Wah, hayang nukeurkeun pedang jeung senjata palu gede boga akang. Sok aya wae suka isi mah. Palu gede akang berat awewe mah. Wah, hitung-hitung tukur tanda mata. Naon atunya kuwe kala kang ngarubuhkeun akang. Ayeuna ge jangan bisa ngolah hudang kumaha. Oman Suroman sirahna antel deui kana taneuh. Kala kanyebutkeun aing hayang tukur tanda mata sarupa Oman. Parah maneh mah Oman, parah. Montong jeung jawara sarupa sia. Ari gabdag cacubir budak mah. Perhatikeun ku maneh, Oman. Sakedeng deui pedang aing bakal ninggas beung maneh sia. Bah, ngerasa nineung. Ngerasa singgah mun kudu papisah jeung akang. Kitu. Sarua akang ge sarua kasih. Sahatna jeung akang kitu mah kumaha? Pedangna kunaon kalaka diangkat seperti itu suka isi naon teh. Geus waktuna beheung maneh ditigas ku aing sauman. Maneh ku dibinasakeun. Saukur ngeselkeun hate batur ku ajar. Rasakeun sia. Hayya! Nyai Manik geus ngangkat pedangna, sedengkeun Oman Suroman geus bisa dipastikeun moal bisa ngalawan. Tapi sameme pedang Nyai Manik nigas kana beheung Oman Suroman, harita aya batu karikil sagede leunca anu ngablesur terus ngahantem kana pedangna Nyai Manik tepikeun ka ngoleweng eta pedang. Blesat siutrang oleweng. Yeug pangaruh tina pedangna anu ngeleweng kagigir Nyai Manik luak liuk niangan jalma anu geus nibankeun pamaledogna ka manehna. Culang cileung bae ningali anu ngalakukeun kana tinakanana. Bari muterkeun paneutupna ka sabudeureuan eta patempatan, harita Nyai Manik terus nyarita make tanaga. Hei! Jalma anu geus ngaganggu kana tindakan aing, hasok teh mungkin diri sia tong nyemput wae. Kurang ajar wani ngaganggu ngagagalkeun tindakan aing. Hasok teh mungkin diri maneh. Anu geus maledog pedang aing, make batu karikil, hasok teh mungkin diri maneh. Kurang ajar sia. Nyai Manik jadi kagetun barang ningali nang bule anu ngagajang luncat terus datang nyampeurkeun ka Nyai Manik. Sangesna deukeut harita nang bule terus nyarita dina sikapna anu tenang. Punten upami abdi janten pipirueun kana ieu urusan ece. Ku abdi memang kedah digagalkeun tindakan bade nandasa kalawan anu tos teu tiasa ngalawan. Muhun dari lawan tos teu tiasa ngalawan mah tos we teh kedah dibinasa ce. Nyai Manik netep seukeut ka nang bule betus nyarita. Hei nang bule, maneh teu kudu pipilueun kana urusan batur sia. Ngomong bajieun siga anu keur sare. Sakirana masih kana tuduh mah meungeus. Heeskeun we ka itu nang bule.
Abdi ge puguh rada teu ngati ya teh ce. Memang tunduk keneh abdi teh. Tapi abdi teu bisa cicing ningali oman anu teu bisa ngalawan bade dipaehan ku ece. Tuh. Alah. Tuh tunduk keneh ce ah. Tos ancapkeun we oman mah nya. Nyai Manik jadi numplekeun ka amakna kanang boleh anu geus ngagagalkeun kana tindakanana. Maneh lancang jeung kurang ajar sanang boleh. Keur aing si Manik moal make benang dicarek jeung dihalangan. Si oman ku aing memang kudu diperenan sia. Maneh mending keneh nyingkah mun hayang salamet sanang boleh. Tong pipilueur kana ya urusan. Tekedah kitu atuh Cemanik upami keke bade ngambinasakeun oman anu tos teu tiasa ngalawan kapaksa ku abdi bakal tetep dihalangan. Mane mun kitu mah sarua jeung hayang ditindak ku aing sanang boleh kurang ajar sia. Mane kudu nyaho nang boleh pangna ayeuna aya di dieu teh lantaran dibawa ku Kiraga Baya guru aing. Sedengkeun kayan mane sare tibra. Jadi pun maneh masih kena tetep rek bipirun urusan aing, maneh anu pangheulana dibinasakeun ku aing. Maneh sarua blegugna, sora koplokna, sora tololna jeung soman soraman. Janten Cemanik upami keke ku abdi dihalangan, telas bade ngalakukeun tindakan ka diri abdi gitu. Tunduk keneh teh ah. Nyai Manik geus teu bisa nahan diri harita langsung nangtukeun sikepna pikeun ngalakukeun tindakan kanang bule anu kaayana bangun bari jeung lelengutan. Panona sakapeung peureum sakapeung beunta. Pangaruh tepung wangi panutup jiwa masih kene aya sigana mah dina jero badan nang bule. Nyai Manik kawangun pasangan bae nyarita. Aing geus moal asa-asa deui dina ngalakukeun tindakan kamaeh nang boleh. Montong kaduhung mun teu aya mun ieu aya anggota badan anu parna mangsa kabeunangan ku sabatan padang aing. Rasakeun serang boleh. Hayya! Jorela cilung. Nyai Manik majuna rajang bari metakeun pedangna. Sedengkeun kaya nang bule harita peureum bari sirah semu anu ngalehek siga nu keur sare bari nangtung. Syuhyuk. Pedang Nyai Manik rek nyabat kana beheung nang bule. Tapi dina kayan masih tetep cicing di tempatna. Harita nang bule ukur ngagilirkeun badanna saeutik kagigir. Atuh sabatan pedang teu kena kana sasaran. Syuhyuk plus. Dina kayaan masih siga nu keur sare. Siga nu keur sare bari nangtung, harita lang boleh ngalakukeun gerakan anu teu bisa ditebak ku nu jai lawan. Kacepatan gerakna meh teu bisa dituturkeun ku panenyo lawan. Leungeun kencanang boleh ngetik pigelang leungeun katuh lawan. Sedengkeun leungeun anu katuhu nyodok kana beuteung lawan. Ngajadikeun pedang Nyai Manik lepas tina cekelanana. Sat tegas meh bareng jeung lagragna pedang kana taneuh. Sodokan leungeun katunang boleh kana beuheung lawan geus teu sempat disingkahan. Ngajadikeun Nyai Manik ngahayung ku muru ka tukang beuteung karasa nyeri jeung seueuh anu lain dikieuna. Gerak panarajang nang boleh memang di luar dugaan nu jai lawan. Sak sodok dek ngekes. Setan sakurang ajar. Nyeri goblok. Nyai Manik kagerebay nahan ka nyeri. Bari terus ngahayung kumur ka tukang sababalengka. Ningali kana kajadian anu keur lumangsung Kiraga Baya kerung. Bari ngomong dina jero hatena. Edan ilmu silat sinang boleh bener-bener di luar dugaan. Dina kayaan bari jeung peureum siga nu keur sare bari nangtung. Nyata
usaha perakan si Manik kabenangan ku panarajangna. Si Manik lain tandingan Sinang Bule mun kayak kieu. Aing jadi penasaran, kudu aing gimana nu ngalakukeun tindakan. Jorela culung Kiragabaya jirina ngajwelak saterusna nahan badan Nyai Manik anu ngahayungkung mundur ka tukang. Hayungkung daligdeug raneg cangkeng bagian tukang ditahan ku leungeun katu Kiragabaya ngajadikeun Nyai Manik sukuna ngaranegeureun. Beungeus aing montong terus maksakeun diri Manik ningali kana tata gerakna Sinang Bule anu mibana kamampa ilmu silat anu hebat. Jadi mah kudu dewek anu jeung hareupanana. Sok beura Manik. Nyai Manik bari sumengin harta nyeri terus kembung lalaunan. Nya bener Ki Guru. Kemampuan ilmu silat Sinang Bule tetela di luar dugaan geuningan Ki Guru. Ki Guru oge ulah nganggap enteng ka Sinang Bule mah. Hati-hati. Kudu bisa diungkulan Ki Guru. Eta mustikana kudu bisa benang ku urang. Dewek ngarti balik. Sinang Bule kudu sagancangna bisa diungkulan. Mun teh mah dewek katingali ka dese dina mangsa langke tarung ilaing gancang siapkeun tipung wangi panutup jiwa. Jadi mun dewek katingali ka dese ilaing gancang maju ngabantu. Awurkeun tipung wangi panutup jiwa karena beheungna atau beungeutna Sinang Bule. Ucara kitu mangka Sinang Bule bakal sare ditibra seperti waktu keur dibawa ku urang. Kade Tahati Ki Guru. Tapi asa piraku Ki Guru make kudu kadese ku Sinang Bule sagarupa. Sinang Bule kan saukur budak satapa Ki Guru. Dewek can bisa ngukur tepikeun ka mana kemampuan ilmu silatna Sinang Bule. Sok silaing mundur Manik. Curelat culung geleg-geleg Kiragabaya mancudna tangtunganana di hareupeunang Bule. Da Bule dewek Kiragabaya guruna si Manik lantaran si lain geus kumawani ngasupkeun panajang kanu jadi murid dewek mangka ayeuna si lain kudu adu hareupan jeung dewek salaku anu jadi guruna si Manik. Nang Bule bari panona merhatikeun ka Kiragabaya terus cerita. Janten Kiragabaya teh bade ngabela murid anu salah ieu teh. Atuh lepat ari kitu mah Ki. Eta mah sami sareng ngabela kanu salah. Dewek memang menang beja si lain teh cenah injuna Sirawing. Bener si lain teh injuna Sirawing. Kacang jawab sia. Jawab sia Bule. Mohon naras. Eta Sirawing teh pun aki. Nah kumaha kitu? Siga nu ngaranjug kaget. Apa teh ka Aki Rawing? Henteu kumaha dewek hayang masikeun we. Sabarna dewek geus lila hayang tarung jeung nu ngaran Sirawing euy. Waktu keur Aki Silaing masih keneh makalangan di dunia kajawaraan. Memang jadi bahan caitaan euy. Tapi ke dewek masih Rawing Aki Silaing sanggeusna ulur ti dunia kajawaraan. Jadi terbeda ti tilu macan ompong we. Geus si jalma anu eueuh gunana, geus eueuh araheunana, kai tinggal dungu asup ka jero kubur we. Jadi mun seug ayeuna si Rawing Aki Silaing aya ka dieu bakal becet jeung ngoronang tak talu ngelawan dewek mah. Paingan Silaing sudah belagu dan nurun kanu jadi aki na satu kurajar. Ningali sikep jeung ngadenge caitan Kiragabaya anu geus ngahina ka si Rawing anu jadi akina, harita nang boleh jadi kasinggung kaluar deui karakter Aki buana ireng anu jadi guruna. Sikap jeung caitanana jadi kasar, tapi dina kayan masih can robah siga anu keur sarenantung dina waktuna keur cumarita harita